lamun dina ilmu thariqah mah kafir teh opat. Kufru zohir, aya kufru nafsi, aya kufrul qalbi, aya kufrul hakikat. Lamun kufru zohir mah gampang, jelema nyembah lain ka Allah kufur zohir. Geus ketika teu nyembah ka batu, ka patung, kufur teu kufur berarti cak zohir. Naik wari kufur nafsi, ulah aya ngaku. Segala rupa ge kapan nu Allah teh Rabbul Alamin. Ketika maca alhamdulillahirabbil alamin sadaya puji tangtu ka Gusti Allah teh anu mangeranan alam, nu ngabogaan alam, nu ngurus sakabeh alam teh masya Allah. Urang teh ulah aya aku-akuan. Ketika urang aya ngaku boro-boro kana naon ka diri urang bae diaku, urang moal diangkat jadi wali. Dedeleuan urang tetep dunia panganten bae. Sebab aya kufur tete disebut kufur nafsi. Nomor katilu aya kufur qalbi. Kumaha eta? Di jero hate urang loba ta'alu. Di jero hate urang teh kapan ieu teh dijieun aya 9 sumur. 9 sumur aya nu nyieun 7 sumur. Di sumur-sumur eta lah kurang kudu dibersihan. Sumur dunia, sumur makhluk dan lain sebagainya. Tak ulah ngarentet di jero. Ketika aya sesuatuan di jerona, termasuk kufur cek ahli tarekah, kufur qalbi. Urang salat mah salat tapi inget ka warung kufur. Cek ahli tarekat. Sing hade ulah salah. Engke sia ceramah kufur deh atuh bang di talian sia. Cerita tarekat ieu cerita tarekat. Anu takbirat tarekat teh lain zikirna kos kituna. Ketika orang Allahu Akbar, ingat ke warung, ingat ke jabatan, ingat ke manusia, ingat ke motor, ingat ke mobil, kufur loba jasa disebut kufrul qalbi. Iyalah anu bakal ditata ku ahli thariqah mah tah zikirna, tah tafakurna, tah muraqabahna. Ya, teh ulah datang ka kufur. Lamun urang geus bisa kufur zahir mah emang henteu, tinggal kufur nafsi. Kedua, katiluna kufrul qalbi, kaopatna kufrul hakikat. Urang bisa tidinya, urang seuri di luhur. Ini eta mah. Mana tuh bareng di luhur ini beneran. Mulai engke lamun geus bisa nelekos kitu sagala rupa kadeuleu. Sagala rupa katembong jelas tajali di dieuna ge tajali teh ebre waqa'a lihat tajalli jelas. Jadi jelas guys, jelas.